Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ieu wargi-wargi akang daramang sadayana? Alhamdulillah. Mugi aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina panangtayungan Gusti Anu Maha Agung, Gusti Anu Maha Suci, Gusti Anu Murbeng ieu alam sadaya. Kumaha ieu? Jujur carita ayeuna nya. Nyaeta itu perkawis si emak sigana teh duh. Modal bagaya si emak teh itu biasa ya. Pokoknya melalakon semang we lah Bandungan wae ku sadayana nya. Judulna mah naon judulna teh ya? Pokona si emak we lah tentang si emak gitu. Oke, wilujeng mararanco sadayana anu di Tangerangna, anu di Bandung, Cianjur, Sukabumi, di Lampung ya, wargi-wargi di Lampung ya. Aduh, ieu nya nuhun ka sadayana pokona mah lah. Wilujeng mararanco sadaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diucapkeun dina hiji tempat nyaeta si emak teh ieu, istrina si Abah Suridi. Anjeunna teh sigana teh keur rada sibuk kitu. Nuju dangdos, duka bade kumaha, duka bade naon di anjeunna teh nya? Cobi Bandungan aya nya sumanga. Halah. Emak mah kieu teh we geuningan sujang. Lain sok ujug-ujug gitu si emak naon mah. Biasa we emak teh geuningan ngaran-ngaran geus koyot mah aduh. Loba kahayang teh geuningan. Nya sing sabar mah. Ngaran-ngaran jelema mah teu kurang tina kahayang mah atuh adun ge sarua atuh kumaha adun ieu beneran. Ari kana kitu nama. Tapi mana ieu coba ieu eta teh si Sabah ka mana? Si Abah teh meni hare-hare wae ti tadi ieu dihudangkeun teh meni siga nu leuleus liat kitu cik coba hudangkeun ka itu eta sardun. Karunya si Abah tuh bisa aya ngopi geus disiapkeun ku emak tah. Siap mak. Mana si Abah teh nya? Kayak orang buka heula pantona. Duh, ieu teh diganjel ku naon ieu panto teh. Lain panto teh. Aduh, aya nu beunghar ieu beda sorana beda nu beunghar wae. Bah, sta si Abah ngaringkuk keneh wae nya. Ieu Abah, gerah hudang bah. Itu Cikopay atau siap bah. Aduh sok ngagung wae si lain mah dun aya naon dun. Si Abah lain aya naon-naon itu Cikopi geus siap tuh ku si emak dihareup. Ajeng kulup tutup itu enon kulup tutut. Sok atuh mana gerah gugah bah. Aduh aing mah tuh keur ngimpi we teh ngimpi dahar rendang ku. Aduh digudangkeun di si sardun mah. Karek dipelobah di dieu titik korong jadi keluar deui dun si lain mah itu teh deui. Si Abah masak aya wae. Makana tuh aya tuh tuh kulup tutut. Ajeng naon Cikopi tuh pokona siap. Ku si emak tos disiapkeun di payun. Ke heula tuh tunjung heula si lain kan itu ieu teh we gudang heula rek cai heula teh we duh tadi geus salat subuh teh we sare deui buku ieu teh asa teu naon keur teu garana awak sardun teh we teh nyalah pokona mah sok atuh Abah mah geura ka jaman heula diantosan di payun nya banyak sardun ka itu jung aya wae si sardun mah nya lain aya wae bah pugunya ka Abah teh karunya tuh kopi geus siap ngebul ge teh. Mun Abahna telat gugah mah kumaha meureun tiis atuh bah camewek siga naon meureun kitu tah. Heueuh lah mun geus si lain heula ka ditu jung si lain heulakeun dewek mah. Rek cai heula ieu duh. Alah, keur rada emplu di dewek teh itu tuh. Ain ieu sardun. Kumaha cenah eta aki maneh teh euy? Atos mah tuh digugahkeun. Biasa keur ngimpi dahar renang. Keur ngimpi dahar renang cenah mah. Apek teh cenah kaburu hudangkeun ku adun. Jadi we ngaclok deui renangna teh. Aduh. Atuh syukur renang ngaclok bah. Daripada kateureung nya moal rek barang dahar meureunana teh adun. Emak we. Ain ieu teh sabaraha mak teh nya. Rek ngalalakonkeun mak teh ieu teh yeuh. Lalakon naon mak cik emak?
Pan make atuh mantan bodo model. Alah, kayak rada mules mati, aduh. Alah, euy. Aduh. Rada mules mati. Si Mak. Eta mah si Kajeng Balad. Aduh, itu bauna nahaon ieu teh? Sadun. Siga nu aya nu keur ieu jeung mah ieu. Lain, puguh ieu teh kula, bieu teh puguh ieu. Mulas bieu teh sabah, alah ya Allah. Tah kopina geura sok di heula ieu Kakang Prabu. Kakang Prabu mah. Siapa tuh ieu? Atuh ieu teh ieu Nyimas Ratu Dendeng Wangi meureun teh naon ieu teh ngaranna teh si mah teh ieu. Alah meungeus ulah sok loba ngarayu-rayu kitulah ka uing mah lah pokona mah sok we tagra heula. Si kopina kulup tututna tah aya pokona mah. Kan masalah bakona mah tah aya di si Adun meureunan. Siap aya di Adun da rokok mah tenang we bah. Lain mah trek nyaritakeun naon cenah lalakon naon mah teh. Baheula itu mah tah tanyakeun ka si Sabah baheula. Apaan mah teh baheula teh jawari nya foto model mah teh ulah salah. Bener baheula Dun. Ieu tah mamaneh baheula nya. Ai tuan keur pentas eta we kasabot ku pelor. Eta mah Dun. Serius teh bah. Lain serius di 2000 pokona mah. Aslina we sadun tah mah. Aduh eta mah. Buat kakababetkeun eta mah tuh da reuas atuh abah ge puguh eta ge pake jurus cikobokan teh abah ge set cek abah teh ieu naon cenah ieu. Eta hari tahun tuh si Sabah. Eta mah aya ku kitu teh we harita mah zaman keur riweuh teh apaan harita mah. Maklumnya da geus kitu teh waktuna zaman keur riweuh keur perang teh atuh mah titah pentas puguh ya Allah. Eta Gusti nu Agung. Aduh, aya ku ngeunah gitu ya. Lain atuh pentas jeung ting seliwet jeung pelor segala mah. Eta mah Dun ya Allah eta mah ya. Untung si Ungau ge panjawari atuh baheula. Abah ge hampir-hampiran eleh. Baheula mah ku si Semade teh deui. Ulah salah teh. Lain hampir eleh bang eleh maneh nama itu teh sok itu teh mau ngaku karena ka lemahan diri sorangan. Alah kitu teh geuningan para wargi aduh. Si Imah jeung si Abah teh lalakonna bersambung deui nya sakitu heula na mah yeuh. Pokona mah tong ka mana-mana yeuh di-subscribe lah pokona mah subscribe pokona mah tos lah. Sareng Mang Adun ieu Mang Adun. Kan Kang Asep mah keur ka itu heula tuh keur ngopi heula di ditu. Sakitu heula nya. Assalamualaikum.